Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijni min zulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi waftahli bima'rifatil ilmi wasahilni abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Faslun utawi ku pasal sawiji man utawi sapa-sapa wong iku inta kodo narima batal ya siman wudu ahu ing wudune siman haruma mangkaden haramakeun alaihi ngatasé siman puar batu asya papat pira-pira perkara. Salatu sawijaram salat wa tawafulan haram tawaf pamasul masapi lan haram anggawa mashab wa amluhu lan haram jepok mashab. Faslun hartosna ari iya pasal saiji manari sasa jalma intakodo eta narima batal ieu siji jalma teh. Wudu ahu kana wuduna si jalma haruma mangka diharamkeun alaihi ka si jalma naon arbatu asya'a opat sapirang-pirang perkara. Asolatu kai jaramna salat wa tawafu sareng kadua haram tawaf pamasul masapi sareng ka tilu haram nyabak Al-Qur'an wa amlu sareng ka opat haram mawa Al-Qur'an. Tegasna diharamkeun ka jalma anu hanteu boga wudu teh aya opat rupa perkara. Hiji haram salat, naha salat fardu atau salat sunat. Dua haram tawaf, nah tawaf fardu atau tawaf sunat. Tilu haram nyabak Al-Qur'an lamun hanteu aya darurat. Opat haram mawa Al-Qur'an lamun hanteu aya darurat. Wa yukhramu lan den haramakeun halal junubi ngatasé wong kang junub oposita tu asya'a nanam pira-pira perkara. As-salatu sawiji haram salat wa tawafulan haram tawaf wa masul mashapilan haram anggawa Al-Qur'an wa hamlulan haram anggawa mashab wal lubsulan haram menang fil masjidi ing dalam masjid wa qiraatil qur'anilan haram mawa Al-Qur'an. Wa yuhramu sarang diharamkeun halal junubi ka jalma anu acan adus jalma junub ngaranna naon sitatu asya'a genep pirang-pirang perkara. As-salatu kai jaram salat wa tawafu sareng kadua haram tawaf wa masul masapi sareng katilu haram nyabak Al-Qur'an wa hamlu sareng kaopat haram mawa Al-Qur'an. Wa lubsu sareng kalima haram cicing. Haram cicing di mana? Fil masjidi nyata di masjid. Wa qiraatil Qur'ani sareng kagenep nyata haram maca Al-Qur'an. Tegasna haram ka jalma anu hanteu acan adus dina ieu kitab teh aya genep. Ceuk kitab sapinah mah aya genep rupa perkarana anu diharamkeun ka jalma junub teh teuing beda deui geus kana ayeuna kitab Fathul Muin mah meureun nya. Hiji cenah haram salat nah salat fardu atau salat sunat. Dua haram tawaf nah tawaf fardu atau tawaf sunat. Tilu haram nyabak Quran lamun hanteu aya darurat. Opat haram mawa Quran lamun hanteu aya darurat. Lima haram ka jalma junub anu acan adus teh nyaeta cicing di masjid lamun hanteu aya udur. Genep haram ka jalma junub teh nyaeta maca Al-Qur'an lamun diseja maca Qur'an eta oge haram. Tapi sabalikna lamun ayeuna diseja kur zikir atau kur diseja ngadua mangka eta hanteu haram hukumna. Wa yukhramul lan den haramakeun bil haidi kalawan sabab haid po asyaratu asya 10 pira-pira perkara. As-salatu sawijaram salat wa tawafu lan haram tawaf wa masul mashapi lan haram anggawa mashab wa hamluhu lan haram anggawa mashab. Wal lubsu lan haram menang fil masjid dalam masjid wa qiraatil Qur'ani lan haram maca Al-Qur'an. Wa saumulan haram puasa wa tolakulan haram den talak wal mururulan haram ngaliwat fil masjidin dalam masjid. In khofat lamun wadiya si mar'ah talwisahu ing nete sedam. Wal istimta'u lan haram den alap suka bima kalawan barang baina surati kang tetap ing dalam mantarane udal waruk bati lan dengkul.
Wa yuhramu sareng diharamkeun bil haidi keur jalma anu keur head. Saanu keur head teh nyaeta awewe dawe deui piraku we lalaki head mah beureum nya itu naon nasyaratu asya'a nyaeta aya 10 pirang-pirang perkara. Mana rupanan 10 pirang-pirang perkara teh nyaeta as-sholatu hiji haram salat, wa tawafu sareng kadua haram tawaf, wa masul mashafi sareng haram nyabak Al-Qur'an, wa amlu sareng opat haram nyabak Al-Qur'an. Walubsu sareng kalima haram menang fil masjidi di masjid. Wa qiraatil Qur'ani sareng haram maca Al-Qur'an. Wa saumu sareng kagenap haram puasa, wa tolaku sareng katujuh nyata haram ditalak. Wal mururu sareng ka salapan haram ngaliwat ka masjid. Pil masjidi ka masjid in khopat lamun sieun ya si awewe teh talui sahu kana netesna getih. Wal istimta'u sareng haram dialap suka buka kurung dijima tutup kurung ieu nya bima baina surati ku perkara anu tetep dina antara bujal waruk berarti sareng dengkule nyaho we meureun bobogan awewe itu jenis kelamin. Tegasna anu diharamkeun ka istri anu keur hente aya 10 rupa perkara. Hiji haram salatna salat fardu atawa salat sunat. 2 haram tawaf nah tawaf fardu atawa tawaf sunat. 3 haram nyabak Quran. 4 haram mawa Quran lamun henteu aya daruratnya. 5 haram cicing di masjid. 6 haram maca Al-Quran. 7 haram puasa. 8 haram ditalak. 9 haram ngaliwat ka masjid lamun sieun netesna getih. 10 haram dialap suka dina antara tuur jeung bujal.